Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Siti Nuraini ti SMP Darmayanti. Dina waktos ieu abdi bade macakeun sajak anu judulna Senja Nu Endah karya Siti Nuraini. Cahaya emas di cakrawala nalika poe mimiti senja. Panon mencrang ninggalina kaendahan nu maha kawasa. Panon poe geus siap indit nganterkeun peuting nu tiis, neuleumkeun cahaya nu burit, nganyampurnakeun peuting nu tiris. Layung endah ku kakonengan, gradasi warna sapertos lukisan. Di sudut langit nu ipis awan, hiasan pangageungna sapanjang zaman. Sakitu nu kapihatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.